Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangude sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng di urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngebantun jejara carios si Sadra anak genderowonya. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira soksanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabadayan nu setia manco kan dongeng emang di mana we ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin oge dilalancarkeun sagarupina tong hilap dirarojong di taroelan tomola sukre-sukre atuh mangge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen bangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita wilujeng ngadangukeun prungah. Curelat kajleng si Gundala Seta teh ngarontok kaki celeng leungeun rangga ramo-ramona nu ranggo wastur kukuna sarekeut rek ngaranggem kana beuheung tapi ki celeng teu cileureun gentak ngagajleng ngagiwar gerakanna teh estu cepet naker bari nyepakeun suku katuhuna kana cangkeng si Gundala Seta celabet awak si Gundala Seta rada doyong tapi teu nepi ka ari nyolondod mah si Gundala Seta manehna manip muncereng mitra. Kurang ajar sia, benar-benar nangtang kang aing celeng. Hayo, urang teruskeun deui delem. Cana naon sia. Ceuk si Gundala Seta kawas anu teu karasaeun naon-naon, bari ngagajleng deui ayeuna mah leungeunna teh buut-buat we kawas monyet. Rek nyakar, tapi pikeun ki celeng enteng geunaker. Dina nyingkahan cakaran-cakaran si Gundala Seta gerakan narikat pisan bangun harampang ngeunaker jojorelatan kawas kalangkang samalah bisa ngasupkeun panarajang balesan hiuk urip ngadius celebet panon katu si Gundala Seta teh beunang dihantem wah aduh mari ngaburi nyai sia kurang ajar dasar aki-aki peot licik sia waeum. Licik palebah manana sia sok maju deui kula mah arek mundur bakal dising hareupan deuleu. Rahasiakeun kurang ajar si Gundala Seta ari teh beuki muncak amarahna awakna pating geletar ngagidir bari katempo panonna teh burahay beureum kawas ruhak bulu-buluna anu caradak cara rangkat beungeutna beuki pikasieun huntuna ge katingali manirang eteng sihungan matak pikakeungeun dumadakan kahayaan teh jadi robah pikasieun jeung pikakeungeun sora angin anu miuh jeung sora anjing anu babaung mitra hawa kakuatan si Gundala Seta. Celeng penting ayeuna sia kudu modar delem kurang ajar sia teh suruntul wae atuh eta si Gundala Seta teh narajang kakuatan si Gundala Seta teh bisa karasa ku ki celeng memang pohara luar biasa nah tapi pikeun ki celeng teh henteu sieun atawa gimir tapi manehna taki-taki we yang hareupan panarajang musuhna nu nyuruntul kawas badak we mitra. Ki celeng sureti panarajang musuhna teh banget ngabahayakeun atuh gantak manehna ge musirkeun tenaga batinna nu disebut tapak suci mitra. Belesat mapag panarajang hawati sumebar di eta patempatan dampaleungeunna teh antuk nama dipake nadah panarajang si Gundala Seta geduk des dua kekuatan bentrok cengkang awak si Gundala Seta nepikeun ka ngacengkang ka tukang neunggar kana dapuran hawi borobot nepi ka pating beletok tetela tenaga tapak suci teh pohara luar biasa. Alah
kurang ajar sia celeng. Tete gening sia teh boga tenaga nu rongka deuleuh. Tapi ulah disebut si kunala seta. Lamun taruku sia deuleuh. Hayo, urang teruskeun ditarungem. Hehehehe. Sor, urang teruskeun deui. Keur kula mah arek mundur, moal arek ngejat. Sok, gerak ketrukeun sakabeh kemampuan maneh teh kunala seta. Lamun keukeuh mamaksa kasih sadra pikeun daek kana pamenta maneh. Nah, can maneh nu jadi bapana, tapi kangaranan maneh nu bakal ngajadikeun si sadra alat pikeun ngawasa manusia. Kula moal mikeun. Hehehehehehe. Kurang ajar. Tetela sia nu ngahalang-halang teh deuleuh. Hayo, urang teruskeun ditarung deulem. Curung gunung si kunala seta teh ngacurung gunung udang bari geus kitu pelesat we narajang teu kapok-kapok. Leungeunna Rangga rek nyake kana beuheung si Kiceleng. Tapi Kiceleng giwari gerakanna teh beuki cepet bae malahan teh katuturkeun ku panempos si kunala seta. Nyawa-nyawa kiwari geus aya di satukangeun si kunala seta bari nyeungeusirikeun we atuh mitra. Hehehe. Ya, kaula mah ditukangeun maneh si kunala seta. Kituna teh bari napak bunuk si kunala seta nabikeun ka ngajong jolong. Meh-mehan we nyuksruk kana taneuh garing. Alah, urang ajar si celeng tetel hewat. Ngulinkeun aing deuleuh. Tapi ulah sambat kaniaya si celeng. Peuting ayeuna sia bakal kojor. Bakal jadi peuting manu-panuntungan sia. Sok ulah baraceprot wae. Ulah ukur ngabacot kunala seta. Lamun sia kagak sakti hayo kada ketrukeun pangarti teh. Sok rajang di kula. Ceuk eta Kiceleng gawas anu nangtang-nangtang. Puguh we pikeun si kunala seta teh manehna teh geus teu bisa nahan amarahna. Nu akhirna mah si kunala seta teh ngamuk kawas muning edan we mitra. Surundul narajang. Tapi ku Kiceleng teh kawas anu diulinkeun we. Puguh we atuh si kunala seta teh manehna teh kalah kacapena we. Kurang ajar sia celeng. Tetela sia teh ngocodan gaing. Alah, rasakeun sia, rasakeun. Moal diberi ampun ayeuna mah euy. Ceuk eta si kunala seta kiwari bari ngakajleng, bari leungeunna teh Rangga didorongkeun ka hareup. Atuh Kiceleng gentak manehna nada parajang keduk des. Dua kekuatan dia du Kiceleng anu ngagunakeun ilmu tapak sucina. Tetela pohara luar biasa nada eta we awak si kunala seta teh nepikeun ka macleng jauna keur koleweng kalayang. Kaberu kiwari mah ragrag kana lemah bari jeung can bisa urang deui. Aduh, jari leles. Sok urang kunala seta lain kalah kang ngalemprek itu. Kapan sia teh hayang ngagalakeun kula deuleuh. Saha sabenerna sia celeng. Tetela sia teh kagak sakti mandraguna. Rumah sia aing katitih pangarti. Kateter jajaten ku sia. Tapi ulah waka bunga sia. Ulah waka gede hulu celeng. Pasualan acan reng sih. Tungguan sia balitungan di aing celeng. Tungguan euy. Sok, dek nepi ka mana? Kukula mah burung ditungguan. Hei sadra. Saeulanhan ku bapa bakal dihandap sia. Tapi hiji mangsa sia bakal kabawa ku bapa. Dasar sia budak bangkar warah sadra. Ceuk eta si kunala seta bari les we jadi haseup geus kitu mangilas. Leungitan baleubi ilang tanpa karana.
kayaan kiwari mah geus teu pikasieun jeung pikakeungeun. Kadenge we suara jangkrik cicir ciang-ciang cari cangkas di sarada deui. Si Sadra oge ngemplong hatena sabab tetela bapana teh geus bali ka sarakanana bisa diungkulan ku Ki Celeng. Si Sadra nyamperkeun ka Ki Celeng bari pok terus cacarita. Untung we kaburu aya Aki. Cacak-cacak lamun teu kaburu ditulungan mah Sadra teh pasti bakal disiksa ku si bapa teh. Bari tuluy dipapaksa mimilu. Tetela geuning si Aki teh aya datang ka dieu. Nya najan kula jeung maneh teh paanggang Sadra, tapi kula teh salawasna bakal nalingakeun maneh. Sabab maneh teh dina ancaman nu jadi bapa, anu sakitu keukeuh beuteugeuh na mamaksa, sangkan maneh daek nurut kana kahayangna. Tah kitu Sadra. Nya nuhun we atuh Ki. Tetela geuning Aki teh sakitu perhatianana ka Sadra. Tetela si bapa teh terus-terusan wae mamaksa ka Sadra. Pasti bakal neangan cara sangkan Sadra teh nurut kana kahayangna. Kumaha atuh Ki nya yang hareupanana bingung Sadra mah. Ulah bingung-bingung jeung ulah sieun. Maneh teh kudu ngalawan Sadra. Sabab jelas bapa maneh teh boga kahayang anu bakal nyangsarakeun bikeun maneh oge bangsa manusia. Alah, jadi kudu dilawan nya Ki. Kapan sidik lain tandingan Sadra. Kapan ku Aki Ki kasaksian. Sadra teh kateter eleh jajaten ku si bapa teh. Anu sakitu pohara luar biasa na. Iwal Aki nu mampu ngungkulanna teh. Ku kituna, lianti maneh teh kudu bisa ngadalikeun diri. Maneh ge kudu ngaronjatkeun kakuatan, tah kitu Sadra. Alah, bener-bener Ki. Lamun kitu carana mah Sadra teh kudu boga ilmu kawas Aki. Tang tuwe Sadra teh bakal bisa mertahankeun diri, bisa ngungkulan si bapa. Tapi ke kekuatan naon nu tadi ku Aki digunakeun teh? Alah, terus terang keur Sadra mah. Alah, muji kana kahebatan Aki. Cek si Sadra penasaran nah kekuatan naon cenah nu dipibanda ku Ki Celeng teh. Kekuatan anu para luar biasa nah. Pok atuh Ki Celeng teh newalan deui. Kekuatan nu ku Aki dipaki ngungkulan bapa maneh teh nyata tina ilmu tapak suci. Oh, jadi ilmu Aki teh ilmu tapak suci nu tadi teh. Alah, kumaha diajarna tah Ki? Terus terang hayang boga ilmu eta teh. Ilmu tapak suci teh gampang pikeun leumanana. Tapi ari maneh aya kadaek, aya niat anu bener-bener pikeun diajar. Mudah-mudahan we ilmu tapak suci teh bisa kacangking ku maneh Sadra. Nyalah Ki. Pokona mah Sadra teh arek diajar. Rek diajar we ka Aki rek dicobaan. Nyaheug bae diajar mah. Datang we tiap peuting, unggal peuting, nya kaguha teh ya. Urang ngamimitihan diajar eta ilmu tapak suci. Waktuna jam 12 peuting nepikeun ka janari. Tah kitu kumaha sanggup? Tah setujulah. Pokona mah siap Ki, siap. Sadra bakal datang ke tempat Aki unggal peuting pokona malah. Nya rek diajar pokona mah. Kitu cenah mitra tuari geus karuhan kitu mah Ki Celeng teh pamit we manehna teh rek balik deui ka padomukanana. Atuh si Sadra ge mana teh guragir we ninggalkeun eta patempatan balik deui ka tengah lembur Cigadung. Geus tepi ka lembur mana teh langsung we balik ka imah. Pugu we pikeun mah hiji mana teh kaget nu lain dikieun antas si mana cenah si Sadra teh. Nyari pangeusi lembur anu sejenna mah geus ngararampi sabab aya kajadian anu pikasieun jeung pikakeungeun. Nah tas di mana atuh maneh teh Sadra? Anu sejen manggeus ngararampi sabab kayaan maneh pikasieun pikakeungeun taun teh. Puy Sadra mah tadi teh marik sakayaan mah
mariksa kayaan di sisi lemur. Bisi aya bancang pakai uma anu ngaganggu katangteraman urang dieu. Tapi eueuh nanaon kitu? Nya, daya nanaon mak? Nya ukur kesesoran nu aneh we tadi teh malah. Tapi dawuh nanaon? Nya syukur we ari kitu mah. Si Sadra henteu terus terang ka Maici kana kajadian nu sabenerna, kajadian nu geus karanapan ku si Sadra. Puguh we kapan kayaan lembur pikasieun jeung pikakeungeun teh alatan kadatangan nu cari bapana nyata generawo si Kunalazeta. Tapi si Sadra harita manehna kalaka nyaritakeun anu sejen. Daeta nyaritakeun Yana anu kiwari teh geus cuak cabalaka. Pada misuka pada mika cinta. Tah kitu mak. Jadi Sadra teh tadi teh geus ngobrol jeung Yana. Ngeunaan si hate mak pada wak cabalaka rek pada mika cinta. Mikanya jadi maneh teh geus boga papacangan ayeuna mah. Syukur we geuning anu dae ka maneh. Tinggal ngawinkeun we kitu tah. Tapi kira-kira nah emak setuju. Lamun Sadra teh nya eta bebarengan jeung Yana ngandung harti ngalaki rabi mak. Mama setuju. Mage nyaho eta Yana teh adak awewe anu bager. Lain anu kungsi ditulunganku maneh teh Ujang. Leres. Anu harita rek dileg-leg ku orai teh ngan kaburu kapanggih ku Sadra nya ditulungan we mak. Nya kapan ti harita jadi raket. Malahan makiwari geus paheut malah kitu tah. Nya syukur we mudah-mudahan we jodohna. Atuh Maici ge manibungaheun ngadenge kitu mah. Keun we cenah ari geus aya calonna mah tinggal ngawinkeun. Mitra kaum dangu caturkeun boy isukan. Unggal peuting si Sadra teh sok bebeja we ka eta Maici teh. Rek ini cenah ngontrol kayaan lembur sok padahal mah rek nepungan kiceleng nu aya di leuweung nyata di jero guha. Wayahna mah dikantun heula ku Sadra yeuh. Sabab Sadra teh rek kontrol kayaan lembur mah. Inggis aya kajadian anu teu dipiharep nyata nu ngaganggu kana katangtreman urang dieu. Nyaji gue Ujang. Ari di ronda ku maneh matang tuwe lembur teh aman. Ngan kade obat sing bisa ngajaga dirinya. Nya mak. Da geus biasa Sadra malah. Geus pamitan mah si Sadra teh gura-giru ninggalkeun Imah Maici. Lempang ngajugjuk ka sisi lembur. Tapi lain ngontrol atau rek tugur. Tapi ieu mah kebat we maneh teh naratas jalan ka kebon. Beberasna teh ka pileuweungan rek nepungan ki celeng. Si Sadra lempang we ngagedik di antara balabegna peuting dijajab ku suara cari canggas dipirik ku suara cicir jeung jangkrik atuh anggereang batembalan jeung pada baturna. Sakapeung kekurubutan dinu balas sakapeung lempang di jalan satapak. Dina waktu nu teu lila geus tepi ka sisi leuweung. Geus kitu mah asup we ka tengah leuweung sok sanajan kayaan jemet ku kakayon. Bari jeung poek mongkleng da puguh kayaan di jero leuweung. Tapi kapanan panon si Sadra mah beda jeung panon manusia biasa. Panonna teh awas we najan poek oge kawas kalong we mitra. Lamun cek ayeuna mah nyata sato nokturnal mita anu sering kulayaban di peutingnya. Si Sadra asruk-asrukan teu karasa geus tepi we ka tempat anu dituju. Kiwari geus aya di hareupeun guha gara rek merhatikeun kayaan guha. Tapi oge teu karasa. Mana si Aki teh? Boa masih keneh di jero guha meureunan. Ki, ya kuring datang kieu. Cek eta si Sadra manehna teh kegeroan ka ki celeng. Tekung sila aya nu ngacorerat keluar ti jero guha. Gerakan teh haestu hampang ngeunaker nyaho-nyaho geus nangtung di hareupeun lawang guha. Hehehe. Nya ayeuna teh kapan ngamimitian maneh diajar ilmu tapak sucinya. Nya Ki, hayu urang ngamimitian yo. Puguh Sadra mah beuki panasaran ya. Nah kumaha eta ilmu teh? Nya
Lamun hayang ngamimitian diajar ilmu tabak suci mah, ayo nama tuturikeun aki. Cek eta Ki Celeng kawas anu ngajakan si Sadra ninggalkeun eta gua. Si Sadra ngagugue kenapa ngajak Ki Celeng geus kitu mah duana teh ini ninggalkeun eta gua. Katempo duana leumpang ku kurubutan. Teu kacaturkeun di calana geus tepi ka salah hiji tempat. Teteh lah dirinya teh aya situ nu katingali ti kajauhan caina herang ngagenyas. Najan kayaan peuting jeung poek tapi aneh. Caina teh kawas anu hurung we mitra. Puguh we tepikeun si Sadra teh kaget nu lain di kieuna. Di mana ieu teh ki urang teh yo? Geuning ieu mah situ. Situ naon ieu teh? Nya ieu teh situ. Nu katelah situ banyu suci. Ayeuna maneh terek dikeumkeun we. Nah sanggup ngeueum moyah kieu di situ. Alah sapira ge ngeueum di situ. Nya sanggup ge lah. Keun ayeuna Sadra rek turun yo. Rek ngeueum yo. Cek si Sadra manehna beuka tiris ka ceuleung we manehna teh ka eta situ. Geus kitu mah ngeueum dina eta situ aneh bida ajaib mitra. Karasa ku si Sadra caina teh nyecep tiis nepikeun kana tulang. Najan dikuat-kuat oge teh lah. Si Sadra teh nepikeun ka ngakabulusan. Langsung we hanjat deui bari beboleh we mitra. Alah, alah teh kuat tiis ki. Nah ieu cai teh bani tiis-tiis teuing kawas es. Alah, bener we. Lain situ sambarangan ieu teh geuning. Nah, kalah kahanyat. Asok turun deui. Tiris buku kieu teu kuat lah. Kumaha lamun Sadra kapulusan? Ahod-ahod. Alah, nah aki tanggung jawab gitu. Nah, becieun ku kabulusan. Karinyeun durukan we, si Nurudin durukan. Ngan kada besi 3 berus kana durukan. Asok turun deui Sadra. Maneh teh kudu kuat. Sabab lamun maneh kuat, eta teh hiji awalan dina diajar ilmu tabak suci. Tah kitu. Nya teu dicobaan deui. Alah, mun teu kuat tiris cecep kana tulang. Kareun teuing Sadra mah. Cek si Sadra manehna teh kaceleng deui kecebur deui ka eta situ. Nyobaane nguat-nguatkeun maneh. Katempo si Sadra teh maneh norok-norok kawas anu geus kabulusan. Tapi teu hanjat ayeuna mah tagen we mitra. Karasa ku si Sadra sakujur awakna teh asa beku bari jeung geus teu karasa alias baal we mitra. Tapi ku Ki Celeng teh diandap we. Si Sadra lian di ngarasa awakna teh kaku alias beku jeung baal. Aneh. Karasa hatena teh kawas anu tenang. Taya pikiran naon-naon deui. Atuh si Sadra teh ngupat we sajeroning hatena. Aneh ya cai situ teh. Lihan tinggal jadikeun awak aing nepikeun ka kabulusan jeung baal kieu lah. Tapi aya hate jeung pikiran mah ngadadak tenang. Teteh lah aya keanehan. Nah naon maksudna tuh? Cerita ngeueum di ieu situ banyu suci sagala rupa. Kitu mitra kaum dangu gerentas hatena eta si Sadra. Ki Celeng kawas anu geus surti atawa nyahoeun kana isi hate si Sadra, pok cacarita ditujukeun ka si Sadra. Ulah arek kaget Sadra. Terus ngeueum di eta situ. Najan awak maneh nepikeun ka baal, nepikeun ke tagarasa naon-naon. Tapi eta cai teh bakal mulihkeun kayaan hate jeung pikiran maneh kana kayaan anu murni. Ngaranna oge banyu suci, dah kitu. Alah jadi gitunya. Tapi sabarali lah ieu ngeueum di ieu situ teh. Alah terus terang ieu Sadra teh geus teu karasa naon-naon awak teh ieu. Tapi matak betah ketang Ki. Matak betah. Nya pasti we kana kituna. Najan awak maneh geus kaku. Najan awak maneh beku. Tapi matak pika betaheun sababah hate bakal tentrem, pikiran bakal tenang. Kapan eta cai teh nganung tuah kasaktin anu bakal nyucikeun hate jeung pikiran maneh. Sabab
ilmu tapak suci teh dumasar kana kasucian. Nya hate jeung pikiran kudu bersih. Tak kitu Sadra. Si Sadra yana mangarti naon maksudna guruna teh betita ngeueum di eta situ banyu suci. Heuleuh mitra waktos na parantos teu kapannya. Cakala urang tuna jajara carita si Sadra anak Genderuwo dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajangannya. Tumang nganuhunkeun tina sadaya perhatosanana mang sagalanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahat.